Kita nu ngirim berkat nu ngarupus. Lumayan tah. Ari boga tetangga bager mah kieu. Dia saroja tuh copong. Dipake ngeker. Bosan batu sakum biasa sok sore keneh penting eueuh bae. Kalah reueung ge teh. Uy. Kang. Wah, datang ya Mas. Aing atuh ka mana deui uling? Arep-arep. Godah boga dahareun tah. Serat tukang cilok, aing geus mah ieu deui nya. Ya. Eta geus mawa gitar diwa. Aing kapola teh naon? Kesal. Di mah kesal. Oh, aing pake basket. Pake basket. Aduh. Galaknya gitar teh. Saladak suruduk. Gitar dundungan mah tah dina ieu gaya ieu tah kan. Kaciri. Tap. Ieu pergi nyolok. Ieu atuh gitar mah. Mana? Ekinum. Ekinum. Lah bari nage da ieu nage sakieukeuna cai nage. Manja doran cai ieu bagi urang. Tuh. Nah eta bisa dengan gitar. Nah, Bengawan Solo. teu asup kita. Nah, Dek, ieu teh dek. Dek. Dek, nah ieu A. Ieu A jadi Ade. Heeh, tah ieu G. Gelok meureun. G ieu. Nadana urang sok nyokotinan. Nada S jeung F urang mah. S jeung F nadana urang mah. Jadi CF. Eueuh deui. lamun we jeung C. WC. Wah, Eta mah. Tina lamun tina WC meledak bae urang mah. Nada teh. Sing ngajaran si sok ngalagu ngadengekeun urang. Lamun bisa ngalagu alus. Kau yang sangat ku sayang. Waduh. Karena di Bandar Bangkong. Naon atuh? karena di Bandar Bangkong. Naon atuh? Kau yang sangat ku sayang. Kela. Lain eta nada teh teu pindah-pindah ta kokodna. Cicing bae di dinya. Ning mana telik-telik teh. Lagu-lagu nada-nada. Da aing bisa nage sakieu nya ka grip nage. Oh, jadi teu becus mindah-mindah Da betul leut. teh cicing atuh dengengkeun lah. Baingan bagian Dangukeun nada heula. leutik, ngagede, ngagemrung sada. Kau yang sangat ku sayang. Karena kau gadis pendiam. Aduh. Tong gede ting salangap lain sieun. Pelukismu agung, cipta gerangan, pelangi Ciptaan Tuhan. Nah jadi kandinya nya Bener. Sing ieu lagunya lagu Berbeda. apa? Abang tukang baso, mari sini, saya mau beli. Ek meuli? Hah? Ek meuli? Ek meuli kan urang. Baso 200 perak, murah 200 mangkok. Wih, Ya banget basonya. Tidak pakai sendok, Dilodok saja. Tidak pakai mangkok. Dilodok sawah. Biar dilodok saja. Baso bulat seperti Nog muning. ning teu rame euy. Lah, Ning teu rame. ajen teuing teu rame batur mah urang bahasa urang bae. Kos gelo sama. Ai rame kudu cek batur ulah cek sorangan. Keun bae. Rame mah. Hah? Ai meureun anu mah resepen meureun seuri ieu. Gitu. Leungiteun. Nah, kusaha di leungiteun? Lagu ieu mah. Oh, mantap kali boga we urang cerita ini teh di leungiteun. Kuring leungiteun. Pangarsa Bapak Bupati sareng Ibu Bupati Ciamis. Waduh, hebat. Urang meni asa tinggal partai. Dikamanakeun Kang Uda. Dikamanakeun. Nyaok teuing kamanakeun, nyaok teuing disumputkeun. Genclang herang cikahuripan di leuwih.
Sifat tahunan aya di Karang, Kang. Di Karang. Oh, bener. Gong gede kayak di Karang. Di Karang eta gong disebut kabuyutan sameureun. Direka napa pantunan kiwari ngan kari ngaran karep teuing asa bener cek Kang Uda asa ngeunah cek urang we Asa ngeunah cek urang keun bae dana leungiteun eta geus leungiteun dieu bae mah kuring leungiteun urang Bandung kabeh urang Karawang dikamanakeun yeung dikamanakeun nah meureun titah kabur tah init mentak kana teu payu bae gana hayu ingat we kanu eueuh nah tega diterak mah dongeng enak katumiri taraje aya hamalan gitu. Sok inget akang ragrag tina taraje. Hah? Sok inget akang tarajena dicokot ku urang. Oh lah aing suku mah jadi bingkeng. Aing ragrag ti luhur. Gitu. Sok ngalagu deui lah. Sok leungiteun kuring leungiteun. Urang da resep lagu eta. Di kamanakeun ieu di kamanakeun. Bagus. Bagus. Tembang kitu teh sok jadi ngahudang karena perasaan urang. Gitu. Jadi lagu teh ibaratnya model paparikan. Model jangka kabogoh. Oh kumaha? Pucuk tiwu akar bangban. Oke lah cicing. Naon sih? Bener. Pucuk Pucuk tiwu akar bangban. Terus amis mata disusukan. Hari-hari tina rek milu maneneng geradang dan cisot sarembay susutan. Aduh bisa gitu. Eleh geuning tukang sereh digulung muning gitu kadinya si manis jembatan Ancol anu gelis bapak nyonyo ember asik sing Murwakanti atuh rek ngalacai gitu sing Murwakanti gitu jengkol kolot sapareket gitu anu kolot masuk seseleket itu dah cilok aci dicolok basreng baso digoreng cilok aci dicolok awewe aci dicolok awewe sok luwak lowe gitu awewe sok luwak lowe misro amis di jero cangro kacang di jero awewe kacang di jero ya awewe masuk luwak lowe pandanti anu kana cangro iya nu lawa-lawa mah tadi di atuh cilok aci dicolok comro oncom di jero awewe oncom di jero lain sok luwak lowe awe comro oncom di jero awewe sok luwak luwe cangro sok luwak luwe naon atuh sing ngecrek aing atuh kapan kitu sih nama meureun mun gimana kacapinya itu tukang ngacapina abah can aya ka dieu di dinya pan bisa ngacapi bisa baheula mah lain kacapi baheula mah siter anu pergi narikana teh kaos papais nyaruncung inang inangna baheula mah inangna borowong liang pas lagi semua mencos ning apa kan gitu kan ning apa nempo baheula da baheula mah model kanu hajatan teh mamanggul corong ayo loba sound system baheula mah toa jeung aki di papanggul zaman Mang Dana wah zaman Belanda Mang Dana harita bogaeun Mang Dana pangheulana Dana cenah si Baeli sa eta si Baeli geuning
Ah, bari mah tah. Las dana. Wah, lawong salju enak, las dana. Eta harita nu nyetel sound system. Tang eta ya dina ieu ya Saroja. Iya. Heeh. Cenah. Kuat. Halo. Gitu. Ai jebul urang. Cenah itu pengeras teu dek hade wae da cenah. Ting sok. Halo. Oh gitu. Gitu. Ari cing ke urang cing teh juang ajaran, kurang teh. Halo. Kapan alus? Cing sok deui kumanehna teh deui. Halo. Gitu. Nah, jadi bedana ari heuh teh lain sona ieu. Naon eta? Sorana. Dengan puntennya kawadananya wadana sing sehat panjang usahana jeung rezekinana. Amin. Urang teh alhamdulillah nu nya utami nama urang hayang mulai seni Sunda bari jeung urang mah geus melekat sih. Kana Sunda teh. Ye, urang mah dileleutik atuh kana Sunda. Lamun dilenyepan ku urang. Nyetel radio. Kayak aya wayang, aya sinden. Duh bari ngedeng teh da euy. Eta ngan urang berotok keheula ka sinden mata ka radio pejet urang. Ari pang jadi ke kasinen ulah sok kitu. Zaman ayeuna mah sinden teh pang mahalna berkualitas. Radio na ge pejet. Di kumaha? Arita. Pada urang teh keur hees jeung pamajikan. Atuh cerengkeung teh dina radio sinden cenah. Gara-garanya bapak, ibu daramal naon cenah dina. Eta ka urang kita seteningan atuh neuleukeun aing teh. Mentok radio teh cok gujret dibubutkeun. Pejet nepi ka ieu. Eta ulah sok prasangka buruk kan. Teh sopan aya radio no. Pada ayeuna seni Sunda mah aya juru kawih, aya rebab, kenang, parawiyaga. Tah urang ge teh asa hayang jadi wirasuara. Oh, ayeuna sapertos Ayah Widi nya. Entah model sinden. Almarhum Abah Dedi Rosida. Model ieu ngong sinden. Tah di dieu teh aya ajlok nu nembalan. Lain ajlok. Naon atuh? Lain ajlok. Naon? Alok. Tah heueuh eta alok wirasuara. Tah urang hayang bisa. Lamun wirasuara di Sumedang mah Adidi. Adidi Rosida. Kita kapilanceuk kita teh kadinya teh. Nah yang bisa urang kitu teh. Urang mah yang bisa gitu pedah we ngadenge suara teh meuni alus gitu. Oh gitu. Jadi urang teh. Nah, ieu ulah sok teu narimakeun. Da pada boga watak masing-masing sora mah. Urang teh hayang guguru gitu. Ka urang guguru mah digugurah. Ka imah. Apa teh? Ulah kuas bareto. Dan antara di imah lamun ngagugurah mah urang tara di imah. Kuas bareto urang sakola gara-gara ka guru keuheuh. Ini nanyakeun ka urang, udah cenah. Ari 2 jeung 2 sabaraha? Ari urang teh di temalan. Kapan urang teh urang teh sakola guruna nanyakeun ka urang, cing teh urang ka sakola ka guru. Nanyakeun ka urang, arek urang nanyakeun ka guru. Ari guru mah nyoba ka murid. Ka urang. Ulah sok kitu da urang bisa kana kesenian, bisa kana tataning, bisa tanpa guru mah moal bisa. Angger ti guru. Oh. Angger ti guru. Kai guru teh naon tanpa tanda jasa. Eta boga pinter jadi nyupir bareto angin ibarat imah memereun indung bapak guru teh nya. Hah? Mun di imah memereun bapak kieu teh. Bapak. Boga bapak kan ayeuna. Geus maot nya. Eukeur? Ning maot. Keur maot. Ai pang keur maot? Hah? Dari geus maot mah geus kudu aya di imah deui datang. Ada macan datang eukeur keneh keur maot keneh keur maot. Tuh, eta maot lamun tah. Oh, asur-asurine. Eta mah ambulance. Bagus. Kalau menarik aya presiden. Oh, eta aya presiden. Bagus. Tapi lamun aya tongere, oh lah. Gitu Kang, anu geus peutingnya. Batuk Kang. Batuk peuting. Eta bener batuk. Urang nyari teu koropeus. Alhamdulillah si Ade ayeuna kaburu nya nitah ka dieu nya. Ku simpatisana anjeunna ai adeku senangar semangat piraku urang teu semangat. Ya atuh harian. Nya, atuh hari. Alus gambarna bajuna. Iya, atuh bogoh da. Urang macan boga. Iya, ha? Urang macan boga. Macan boga. Hayang. Hah? Hayang. Nu boga? Halus. Anjir. Halus. Sukan mah ieu teh bersebar. Orang kebagian. Pokona mangkel mun aya teka-teki dina HP. Oh, live Facebook, live streaming. Oh, mun kataruh dibere. Oh, gitu. Nya. Aya live streaming pernah nya, pernah.
Yang aya imprik-imprik na pulsa aya. Oh, hadiah pulsa 25.000. 25.000 anu bisa nepatnya. Nya mun anu bisa ieu. Engke aya ieu. Dina siaran. Oh, geus dipersiapkeun ku bos urang. Bos, aya. Podcast aya podcast, nya podcast. Kan nya podcast dicaritakeun. Oh, gitu. Itu aja mah heuh da urang geus tunduh ieu teh. Beuting ngarona sabeuting. Misalnya kan urang atuh jangan rendong be. Nah, betul gateng ai lalaki wungkul mah. Hah? Kabarin lagi ada mana masuk ngompol. Ya. Urang mere di terletok. Yang urang. Urang teh loba reungit, di dieu teh jang pangepuk reungit gitu. Ieu. Kita heuh. Lah. Nuhun atuh dibikeun ka urang mah euy. Ulah dijual, Kang. Hah? Ulah dijual. Ieu moal jang ditinggal kangkung gitu. Nya yuk. Mari ngarona langsung si Skamling. Yuk. Assalamualaikum. Salam.